Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Qala musannif wa kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang naraskeun deui kana hanca ngalugat matan kitab Safinatun Najah bagian fasal abadus sholati sab'atun. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu teh hiji pasal abadus sholati ari pirang-pirang sunat abadna sholat sab'atun eta aya 7. At-tasahudul awali tegasna kahiji tasahud awal, wa qu'uduhu jeung kadua diuk dina tasahud awal, wa sholatu jeung maca sholawat, wa sholatu jeung maca sholawat ala nabiyyi ka Kanjeng Nabi eta nomor katiluna pihi dina tahiyatul awal, wa sholatu jeung nomor kaopatna maca sholawat alal ali ka keluargana Kanjeng Nabi pi tasahudil akhiri dina tasahud akhir, wa kunutu jeung kalimana kunut, wa qiyamuhu jeung kagenepna nangtung dina kunut, wa sholatu jeung maca sholawat nomor katujuna, wa salamu jeung maca salam ala nabi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi jeung ka keluargana Kanjeng Nabi, wa sobihi jeung ka sahabatna Kanjeng Nabi pihi dina itu kunut. Janten sunat abadna sholat sadayana aya 7. Kahiji tasahud awal, anu kadua diuk dina tasahud awal, anu katilu maca sholawat ka Kanjeng Nabi dina tasahud awal, anu kaopat maca sholawat ka keluargana Kanjeng Nabi dina tasahud akhir, anu nomor kalimana kunut, anu nomor kagenepna nangtung dina kunut, anu nomor terakhir nomor katujuh nyata maca sholawat maca salam ka Kanjeng Nabi ka keluargana ka sahabatna dina kunut. Sakitu wae, mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.